Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah tekang deui sareng pedang Bumi Channel dina pangajaran basa Sunda. Dina kasempatan ieu baris medarkeun ngeunaan materi kelas 8 nyaeta kecap pangantep, kecap panganteur jeung katerangan sifat. Kecap pangantep. Kecap pangantep nyaeta kecap pikeun ngantepkeun atawa negeskeun kalimah atawa bagian kalimah. Kecap panganteur. Kecap panganteur nyata kecap pikeun nganterkeun kecap pegawean jeung kecap sifat nu nembongkeun yen eta pegawean teh mimiti diprakeun atawa dipigawe. Katerangan sifat nyaeta kecap nu nerangkeun atawa nambahan kecap intina tur ngawangun frasa atribut atawa jadi katerangan dina klausa. Katerangan sifat kabagi jadi opat bagian nyaeta sifat warna, sifat rasa, sifat keayaan jeung sifat ukuran. Duka ira, duka gengsa. Mung sakitu pedaran materi ngeunaan kecap pangantep, kecap panganteur jeung katerangan sifat. Mugi aya mangpaatna. Hapunten bilih aya kelepatan. Mugi tepang deui dina kasempetan salajengna tangtuna dina video pangajaran basa Sunda. Wilujeng sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.